Cek Kiai Atha Al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji iza akalu riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba? Urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga na tai riba. Masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba. Kendaraan kredit riba. Urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuat. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tuh engke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Ieu wari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah jurig riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Iyalah ketika kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khosaf wa zalal, gempa-gempa, ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosaf waz zalal di mana geus kadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan ade hiji. Nomor kedua wa idza jara hukam qahatal matar di mana geus lalacut para jaksa para hakim para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya ku ari hakim anu jujur mana aya jaksa anu jujur
boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas kiai bae ge kiai geus hese nu kudu hukuman haram tetep haram kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari ieu lah akibat pemutus hukum anu henteu jujur 2 nomor katilu wa idza zahara zina wa 'ala nubihi kana al maut wa kasratul las di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin mah urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa na'udzubillah min dzalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik baen bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ka Inggris ka mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mah ngadengen lagi lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah hari rup di dinya uyuhan betah hari rup di dinya masyaallah nah ieu lah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata wa idza mu'atuz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI
anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang da berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salahan datang nyana mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atukan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atunyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nya akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah, lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir, kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto, teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi. Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari. Geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang ka hareup. Lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatna teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasi na mana atuh kuari lantaran lunak terhadap ahli zimmah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah tinggal orang introspeksi negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang bodoh amat urang bloon amat urang goblok amat urang tolol amat urang ditolol-tolol ge emang urang mah tolol digoblok-goblok emang urang goblok kunaon atuh hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu mahmud anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil negarana luar biasa geus puguh pertanian logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi. Tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang berpikir nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah cek Kangjeng Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah naudzubillah min zalik wa min zalik urang ngomong ku kumaha ge sapira urang
jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh jelema anu empes-empesan kabeh ge kan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur mahmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah.